Patih negara leres ai kitu naon kaulah terek mariksa cenah bejana di perbatasan ieu ngaleuwihan perbatasan aya jalma ngadon ngababakan di tempat saperkara aku selalu maklum ora bisa tata prayoga kaya ulian ganteng ngomong kitu teu ngarti abdina ada bisa bahasa bahasa kawin Inggris jeung wong lian aya ge wong akeh pada kelingan ada ge ngadenge tina radio neko-neko oke kaula minta hampura sama ieu teh kaula teh teu apa mana-mana kulon wetan kidu kalerna wah nya satadina ting leung meureun kaula tarik balik milu nyalinungkeun diri di tempat di leuweung aya tempat teh kareh kepada sapon ka negara kaula negara Pringgandani sanu gumanti aji wonting negara Pringgandani lanceuk kaula kakasina Kakang Prabu Arimba eta teh lanceuk kaula dah aya naon ti corona teh nya pika manis aya kolecer teh menjadi penyanyi dangdut bagus sekali nah halus jadi penyanyi dangdut teh jelema mau teramenya mau tidak jika si Dewi Persik tak kuasa kitu dihampuraku kaula asal anjeun lain ngahaja iya kahiji kitu kaduana para lun maklum anu disuhunkeun hampura anu diseja saumur hirup kaula teh kakara dah aya rasa anu luar biasa anu karasa ku kaula aya rasa aneh jika hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese naon ieu naon euy teu kedah dilisan teulah naon bogoheun ke si lain urang teu kedah dilisankeun tapi endah dirasakeun mah kan teu bisa dilisankeun tapi endah karasana dah eta ai kitu kumaha kaula teh kakara katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ieu anugerah ti nu maha kawasa anu katarima ku kaula Gusti nu maha agung alah amui hampura hejama bima wala kodara kaula teh satadina ngancam kap sampean tapi naha atuh naha kaula dina waktu ayeuna paribasana asa leuleus lir kapukai bunal lir kapas kahujanan dah ninggal pamunteus salira oge dedeg pangadegan salira dugi ka dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sembada Gusti nu maha agung bulan jajakan mah teu barentol meureusna abakna kureungit kaula teh ngedalkeun rasa eusi hate ku hal sakitu panuhun mugi kata panuhun tiasa ditampi ieu rasa cinta jeung birahi kaula bulan jalin nolak mah wejar meneng-meneng Gusti peteng hati nira peteng hati solendra salen kawan meneng ngolok mangkadu malah dina manahna ngukur seuri leutik dah alah ampun dunungan dah kan iya sejak oh raon ya lain eta nu kicu bogoheun ieu kadunungan dewek juragan di mata ya tampikan juragan bima mah kudu kanu geulis wae teh oh loba nu bogoheun kadunungan teh beda jeung si aya pada merebutkeun wae dunungan dewek ieu itu keur mah dunungan mah kasep atuh jangkung nineng lah aya nu tadi nanya tungtungna mah ieu daun kan ngahianat aya wae dari dunya kan bener wakabul eta mah nu asli
asli pulang sengit teh. Tapi teu naon Sabar ada nasib beureunek teh nu kuat. Geus takdir. Takdir ti ilahi teh teh. Eta. Yang lain jodoh. Nah, ya kitu nu bogoheun ka Aka. Lah. Ya. Mau dibejakeun. Para budru deh mana nama aya wae. Eta mah kudu dinu salse nyaritana. Kudu opat mata. Dinu suni. Iwa ti bantis nya nyahoan mah. Jelas. Ya. Jelas jiwa Cia Bantis. Kumaha kinten-kintenna bakal nampi ka asih kami. Duh kami warga negara Republik Indonesia. Kami berbangsa Indonesia. Berbahasa satu. Dan kami akan berjuang. Kumaha Bima ulah kodara. Bangsa sampean teh bangsa denawa bangsa reseki. Wah, bangsa buka. Geura teangan deui we lalaki bangsa ajeun. Nusa bangsa. Ulah wani-wani aja ngaganggu kaula. Tah kitu Neng. Aya jodohan anak gitu. Ieu teh saleresna juragan Warakodara teh parantos kagungan bebene. Ngan kuliah keneh ini teh. Kuliah keneh. Nya. Di mana? Nya kuliah keneh di taman kanak-kanak. Lain ke kuliah di taman kanak-kanak mah tuh. Di PAUD. PAUD mah lebih hanap. Ulah ngabanyolan anjeun ulah kodara kumaha kira-kirana. Laras kaula teh teu acan gaduh bebene teh acan gaduh kabogo kaula teh teu acan aya implengan. Masih singa. Sanajan loba lalaki anu dararatang. Tapi data acan aya maksud kaula teh satria. Daya nu cop gitu. Can aya nu cocok. Kumaha cocok ieu kanu diikat. Amit-amit. Dan nampi. Anu teh enggak inget teh bogo ka sia. Jamak ke udah ditapik ke. Aya teh bogos. Ya langsung ka dieu bukelek kieu teh. Lah mun langsung kieu nya bukelek. Doh. Manya Saha tuh? Juragan Bima mun. Hari ditampik teh si bau. Lain jelema apik tuh. Lain sia ge. Cing nu akan. Cing aya buahan. Ya, pogo nu manehna. Nu aing bukelek teh. Palingan Kumanehna mah teu karasa teh. palingan tadi sedahar sebel wae. Ku babaturan karasana teh teh. Kumaha Bima? Kaulah katarikata jika pate-pate ka pandangan suara gama teangan bangsa sia. Wong geblek. Hei, teu nalipak maneh sia. Ngenteung. Teu mawas diri. Kan ulah kitu ka istri teh kan. Ya, ulah tampikan Perasaanna wewe mah halus ulah kitu kan. Leuleus. Tampi we kapanaya sisinirana daunona daun saga jeung daun ceuli. Allah, daun cari Karep teh. Iya. Bener atuh di siniran. Daunona daun saga modern kabolitan bulin awi teu ayeuna sugan jaga sugan aya milik abdi. di sugan gitu oge. Alah ceuk pantun teh mah buah nangka buah sawo Terus buah pepaya buah dan buah salak. naon atuh eusi. Eusina, nah itulah nama buah-buahan. Teke geus eta mah. Hayang diteke si peledung. Mun eueuh eusina. Ciwit penukna. Lain juragan Bima sugan seuri sugan naon dan teu. Naon anjing serikeun kitu. Teu rame. Si dia yang utah. Kumaha Bima? Nyika sia. Woi, Geblek. Ampun Gusti Nu Maha Agung. Kasaku kabina-bina teuing nasibna nepi ka kieu kakara saumur hirup menang ka peurih kieu. ditampik ku jajakanya. Neng atuh ulah maksakeun teuing maneh da. Ulah maksa umum gitu. Bisa na engke rumah tangga sakinah mawadah tur warohmah teh ku ayana henteu no gencang. Eta. Bogoh pada bogoh teh. Prok kayak sabelah mah teu bener. Keprok oge sabelah mah da moal tarik. Moal Moal disada. kecuali kana seng.
Bilih rumah tangga anak itu awon ayo gencang mah Neng Bogoh pameget henteu engke teh bakal pasea we jeung pasea awet rajet jauh jadi awet raja itu rumah tangga jeung manehna sakitu lilana sakitu hitung lilana tiker burut jangan jeung parawan jangan jeung persekot parawan lebih kareuy hayam kumaha sakali deui kalau rek nanya balik sia ampun teuing bot tong dideukeutan bot tong dideukeutan nikah atawa cenah ambek lah cenah ambek pancing ambekna aing teh sudi lamun nyiksa jelema tanpa ngalawan ulah ka aing bari jeung awewe teh sina nafsu ayo sok sina nafsu Bima iya kumaha kira-kira Nabi mah najis ampun teuing Gusti aduh nepi ka kieuna nasiban nyeri hati Allah kasempetan sok heureuy ya supaya supaya ku akang pancing siramak sok heureuyan kanya teh langsung pek oh cedok langsung naon bisi beuki bisi kacanuan manehna dek noong jeung ai nempo awakna mah heueuh alus euy alus nempo awakna mah nepi ka kieu ya teh luh teh bujur nepi ka sekal kitu nya kan tuh ngadak-ngadak celana aing jadi seret nya aya orang panggara racak ini kawas manggu eta bujur mah Bima lain aku gitu segala bisa saya nyingkah maneh nyingkah ceboto lah Syawal mangga kulan mangga abe juga geus di mana maneh abre protes di Lebok geus jauh parantos aduh ulah maneh tong jedog wae mangga Beri jauh Sora si dawara ada dorna aja euy. Dorna. Sora dorna keur bujangan gitu. Ampun Gusti nepi ka kieu Kang Jeung Rama. Dorna keur ngalok. Akibat salira kaula nepi ka menang jadi ditampik model kieu ku jalma. Teu sangka kanyerian anu luar biasa tobat Gusti. Nepi ka nyanyautan kieu ati. Tang tos nyai. halus hatem nama Nah, tatengkang Bima ngagarem teh kawas motor keur balap. Muni kawas sereran. ada geng motor Nyatu. Ai bahasa Jawa namanya tembalum jeung mah teh. Aku cenah geuning aku jalu. Aku jalu naon? malu no pelor Nah, atuh make pelor atuh. aku jaluk Maklum. Jaluk mentan naon? jaluk we lah jaluk maneh hadeuna Jaluk jaluk malum orang bisa tatakolan tata krama. Naon? Tata krama. Orang bisa aku orang bisa tata krama kaya wong edan kaya wong lekan. Ulah teu bisa kaya seperti wong ini. gendeng Teu seperti ini saja. kaya wong lian maaf aku sorry neng maaf sorry Tobat teuing. swear Suwer bahasa naon? sebetulnya aku cinta kepadamu Betul. betul ini mah betul Betul. Aku rumah tangga swear ini keluar dari lubuk hati yang dalam sekali Betul.
Penantap ya. Tiap aku bercinta aku Betul Neng belum punya pacar? Belum punya DP Nek? Orang gawe-gawe. Kalau begitu aku rek milihkeun. kecampuran ke sana. Aduh ampun. Bahasa bohong Wis, ora sombong linci-linci bayu tiang pundi. Pundi tongta-tongta. naon nanaonan eta teh nanaonan Kang Bima Kieu we. bahasa naon eta nampi ka kaula meuni sesepan Hampura sabab aya nu garero tadi duaan. era Aduh si cepot geus datang deui jiga. Mangga kula aduh bojong yuh, bojong. doh bisa kerja di mana Ini ceritanya goblok. oh ini teteh apa silawala saya Karena baso jam. Sebenarnya akal teh tadi ge barang pangit teh cinta ka salira no. Beda cahaya lagi sernud. doh Mata amis ka kuku. Anu karasana ku akang hampura gelis. Mata amis ka kuku kukun. mimitin aja Aduh. Naon nih? nah teh pandangan teh di ka kasar kitu Hampura no. Kasar meureun teu meureun sabab tadi akang isuk-isuk dadaran ketan. doh Teu si banyak heula. geuning ni leuweung aya ketan Dia bahagia umang. ya Pamere Haji Umang. Bapak Haji Umang teteh Si mak. Bandar Buah Betul nih cinta kepadaku. Si mak haji. Bisa akang jabakan neng. ya da puguh kaula teh jalma anu cinta bade dikumahakeun ge mangga Tapi dia teu meunang keur akang walaupun can ngaliwatan kawin. Nikah. kabale-balenya ya engke tiasa paneuri Wah, doh beres ya atuh beuki lamun gitu. Sangka teuing neng. Asaan. nah geuningan salira awak jangkung gede teh jadi hampang lu baur Naon sabab hampang cing? naon Nyaah ka kaum Hawa. Haji umang. ya Ulah Allah nepi ka eungap doh di mana mangsa ditinihan. Wah, udah PK enggak naon eta teh jeung nyabakan susu Kinten-kinten. aduh ngopek jangan ngopek pange ayep yes Gusti nu Maha Agung lebih kan dileceh hirup asa ku kabina-bina teuing aing awak disabak nu gelo ya lebih kan dileceh ku jalma paingan nepi ka user Asa dicabak. pengen ada respon itu mau kabina-bina teuing nasiban nepi ka kieu Kang maantos kaula nu Naon teh? ampun teuing Kang upami kitu carana ridho kaula ditelasan ku salira doh daripada ente sudi mati suka perlaya kaula Kang paehan kaula di kupanangan salira ridho Ridho pisan cenah. ada tengah jodoh mah ampun Gusti Maha Agung nah ya hate nepi ka kieu ampun Gusti, sawias ku abdi urang kewak Gusti. ulah ya bisa bisa cacat laki aing bisi cacat ulah salaman Kalah ambek ka abdi agan. engkau Aduh, tobat. Tekan nutur-nutur. kabina-bina teuing Kang
kalanang geus Aya wae jalan. Aya wae jalan sia Kang. Mal bisa ngalengka moal dah. Pageuh nyekelan kana suku euy. Oh, Kang kesempatan. Tapi da dewek mah aya nafsuan ya. nya atuh. Normal. Da jalan normal. Naon? Loh. Ku kabina-bina geuleuh-geuleuh teh aing teh kanu gelo. Nah, saku izin aing teh ka jelema eta hiji. Eta ku Awas ya lamun kaparangkeun aing nepi ka ngajodoh ka manehna ku aing bakal dipeditan. Moal dibelege. Mun ngieu mah Ya loba jelema aing ka si eta mah hiji bakal izin. Izin bengis bakalna teh. Da pasti nu kitu patut tukang tipu. Mun ngieu mah dibere kitu. Binatang. Gan. Naon? Tong digejengut kitu istri teh tidak awewe mah dipaehan pae di hirupan hirup. Kok mau bari jang di kitu mah. Beli kalepasan ke. Dulurna beli ngamek. Onnya. Ampun Kang, mangga ridho kaula paehan. Sudi mati suka perlaya tibatan henteu laksana ieu cita-cita kaula. Nyikah binatang. Ampun Kang. Woi. Mawas badan nirakaton mawas badan pada nerakakeun pada tumaranganna den nerah ingkang ngalaga den nerah ingkang ngalaga Sani Dewi Kunti Nalibrata ibuna Pandawa. Doh, iya inge. Bade mulih ka sasaungan nyata ti jaman ti walungan. Beres. Anu aya di sisi walungan ieu atuh. Oren jaga sakagebah. Wallah. Yen telahkeun aya nu ngagubrak hiji wanoja uang sara saksi. Doh. Aya naon? Aya naon Ibu Kunti? Tobat. Nanasiban nepi ka kieu. Kangjeng Rama. Ampun. Beungeut bareuh ditajong ku ngaran Bima. Bobokongna pisan. Asaku kabina-bina teh bari jeung kaula teh kakara katarik birahi. Kakara ka pentangas maragama ku hiji lalaki. Anu ngaranna Bima tuh tobat teuing Gusti Nyeri ieu paingan mah nepi ka ditajong paribasana dibanting-bantingkeun kaula teh sujud ka manehna tapi ridho kaula teh da puguh anjeun anu nepi ka cinta ku kaula ka didegung-degung sanajan dugi ka ngamasing pati kaula ridho dipaehan ku salirang Kang yakin ka cinta ka nyaah ka dedeh kaula bakal kabawa mati duriat kabawa maut moal untur ka nyaah teh moal ayakeun pembalesan kaula Gusti Nu Maha Agung da puguh cinta ka manehna bener ijar meneng Gusti peteng ati nira ati nira wis mama meneng Gusti
petengah tinira petengah tinira lir kalimpudan mega putara kaulan mega putih wala salin sumabda salin sumabda Dewi Kunti nalibrata parantos ngajudi karena ieu kajadian Doh beres daek teh daek iwanoja bangsara seksi teh ditampi ku Bima kalayan disiksa parantos kahartos ku Dewi Kunti nalibrata maksud tujuan ieu Arimi parijeng ieu Dewi Kunti ras emut ieu teh nuju hirup katalangsara Doh beres manawi ieu jalan pikeun lungsurna pitulung tinu Maha Agung Walah ieu inggih dedeh teuing geulis Walah anak king anak ibu nok saha tobat saha ka dieu nyimak pilih hideo nyai tacan uninga kaula teh inungna Bima Dewi Kunti alah saha kaula inungna Bima ieu Dewi Arimi ngadak-ngadak nyerucudkeun Cisoca seja sujud ka ibuna Bima merdi asihna ibuna Bima Walah eta ya wis kena dikin pinasti mapak bayak nalara tumungku Gusti nu Maha Agung dedeh teuing no ampun ibu aduh kaula teh katarikat aja ka pati-pati ka pendangas paragama ku tuang putra ampun ampun Gusti dua putri Dewi Kunti nalibrata sareng Arimi paungku-ungku Doh beres kanyaah kadedeuh ka cinta kaulas kasih Dewi Kunti lir ibarat ka putrana komo bari jeung kajadian model kitu anu dipamrih pitulung tinu Maha Agung batin nyering asa perih bayah ngerasa tugeng ruksak perih milu susah jejantung asari jajantung asari tutung ingatan mungguh laplangapan nandang kaperih kanyeri kumambang nandangan uyung kumalayang kukang bingebang titis tulis takdir diri ditulis di alam gaib gambaran di alam
ningali berata duduk wanita samanea Doh, leres. siswina Resi Druasa Pantenan. saciduhing matu sakecapi nyata tutastina ilmu panemu jampe lan pamake Atikan didikan. bari ngarangkulan ka Dewi Arimi di usapan rambutna Olah, leres. digelis-gelis bari jeung dina batina menekung kana Maha Agung muja berata ka Hyang Maha Sukma Tenan. merdih kana asihna Gusti nunuti pitulung Maha Agung munguh pangeran nu kumaha bae oge bakal dijabah asa ka yang tang tupareng Olah, leres. komo bari jeung kayaan keur peurih apruk-aprukan memang kabejakeun Panawa jeung ibuna parantos kabejakeun maot kaduruk di bale sigala-gala rupa-rupa ilmu rupa-rupa pamerdih dina atina Dewi Kunti nali berata nimulkeun gonjelang-ganjeling ka sawarga widadari pating jarire para dewa pating karot seak kawasan dra di muka cing beledug tawis lungsur pitulung tinu Maha Agung Doh, leres. datangna rahmat tinu Maha Kawasa malah manuk-manuk ngadak-ngadak eureun euteup dina dahan-dahan milu bunga milu ngadoakeun ka jalma-jalma anu keur prihatin gali Tenan. Ngiring ngarojo. Dewi Arimi ku digelis-gelisna ku ieu Dewi Kunti nali berata leungit diri anu sayakti ilang warna nu sanyata Doh, leres. jadi putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lusu taya nu nuruban lir widadari anu lungsur ti kahyangan jadi moal hese nu kagungan tong boro jam-jamam sanajan memenitan yakin abong kena tina kun jadi payakun Doh, leres. ngursaya sesekar ningwang ngursaya sekar ningwang cahaya kilang gemilang hilang cahaya sesekar ningwang cahaya kilang gemilang watak aji danar-danar watak aji danar-danar daya-daya ibu tulungan aduh gelis anaki bantu ibu nok Nyimas. ditampi jantan minantu tenan yakin anjeun bakal jadi minantu ibu dedeh teuing gelis arimbi kakasih teh leres nyeri hati gelis gitu nen kaula teh koyong pisan kaula nun diangken ku tuang putra kaula teh hoyong gaduh salaki teh ka tuang putra ibu Dah, keburung ditampi ya teuingir Bu Ibu olah. Bima aya juri bogohun Ibu Ai teh segala wawartos ka ibu teh. badot gitu Bu ya Bima aya Kunti bogohun
Aya Ibu ono. atuh gitu. Aya ono bogoheun Bu. tah itu ibu sabarno Aya lalai badut. Bu Doh. lain Bima maneh mah Ada beda. Lain Ya beda atuh. apa Bu. tukang suhu kasong tuh. Bima aya bagong bogoheun Bu atuh naha da bagong oge sarua Tuh, apa? ya eta oge da ukur Apa? coba pindah ka dieu nya. aya jurig bogoheun Bu Dedeh teuing anak ibu Bima sembah ka pihatur Bu nuhun kasep Jurig di mana? Ada jurig. Tetaya jurig ada nih. aya jurig bogoheun kumaha mimitina wih rewak-rewik Aya jurig ngelong. untuk rangeten Dracula Ibu Ya, ting Dracula ting mumi ai pinareup, atau alien ai pinareup kemana wae. Alien teh diagram. sampun teh Bu sembah ka pihatur Bu Kali ini nu akang eta mah tuh. Aya ka bawah. halah Ibu. jeung Ibu ibu ya atep bung. saha teh Ya atep keur hayangnya. aya tah saha Bu Ya ayep jadi anu datang ka Bima teh tadi teh saha hideuk sana mi. jurig Jurig darang eteng. wah bukna Bu geras Ngan ditangkap ku akang. Tara di angin. rasa teh make hairspray Aduh. teu geuning sia alah ampun Ngagokan udah. gan ya aya teh saha pangeureun tuang ibu teuing aing teh nyaho Wah. Nyana cantik. tuluy nyampurkeun Bu Udak-udak. bogoheun ka saha ka putra Bu maksa Putra teu bogoh. amit-amit aing bogoh kanu kitu Walah. bayangkeun ku ibu lamun putra kawin ka jurig anakna naon coba marmot lain ka sia cabok sia wae Ai teh teh ngalonyeng wae. ampun Lain kasih. tak kitu Gusti kulan Ibu Ratu maneh nyaksian pot kantenan kulan mun ruwak-rewik awewena teh tapi pakaianna mah gining Aduh. abdi bogoh sieun kana kongkorongna Dia kena gelang eta mah. Ya. Ya hayang ngagadekeun tuh. tuluy da tuani naon-naon kaula teh nya ngaleos ya efek teh keur ngaleos teh ngagabru kana suku meni page Pangeun. sepak kusaha ku putra disepak Adong tepak. bagulutuk kana gawir digabru ku si cepot ditindihan Jenian di tepak. Digalai kemudian. nyapotnya mun meunah teu tong sok kitu kan Aduh. Lumayan. Ai keur beger mangeuna wae pokona. Ai keur baluang mah. dedeh teuing kasep Saya tapak suang. eta teh sabenerna panon hidup teh dibalikeun dibalikeun kumaha sabenerna eta teh panon hidup anu tibalik padahal eta teh putri geulis kawanti-wanti Dibalikeun. endah kabina-bina lucut taya nu nuruban tak geuning bukti nama ieu anu disiksa ku hidup tadi anu ditampi ku hidup tadi teh Alah. ayeuna mah geus pangijing ibu eta panon teh geus dibalikeun deui ta ieu jenisna mah anu ditampi ku hidup teh cu lain Oh, tuh mungkin. Lain dah. abdi saksina oge kulan sing jeger Untuna ge parara. berwes itu mah Bener seulina teh tamat kana seuli Gitu. Can pinareupna ge wah. oh bibirna jebel Jebel. cewau Nya, jika bos Romla
Sasauran lagi. Duh, Kakang Bimo. Bisa Eta gitu. kubi- Tuh gitu. Tuh eta ge. Eta ku bisa aja Itu diliwihan yang mah tersep. Teu mana. Eta keindahan akan Teu manggih leuwih teh teu ngeunah. Lain eta Bu. Goreng patut ieu si cepot tuh saksina. Mohon kulan. sarua jeung maneh cepot tibalik panona Ya kan mengerti balik. dibalik paningali teteh Di leuweung ieu teh cepot di leuweung cing inget. bisa Ada kau sir-sireun. sapkoron Ngeureunyeun bebeneran. Lain Bu lain eta. lamun eta anu tadi ieu jelema rek kumaha Ulung. Aya mun saeutik kurnya aya. Aya naksir, bener. Ulung. aya naksir Gan. Naon ulung. Cabok seuy. Aya saeutik teh berarti. aya Yo, ulung. Alhamdulillah euy. aya Heeh, kitu panon aing teh tibalik. balik Aing dek nanyakeun ieu putri ti mana ti meuni. Da teh nyaho mimitina. ada apa akang Da yakin eta teh awewe teh dialungkeun teh ragragna teh ka dieu. Nya, Hanya pitulung ieu. oh bakang pitulung buat teh Oh, pitulung meureun ti nu Maha Agung, mana kitu ge kudu ngajodo. nya Oh, ka dewek meureun ngajodona teh. Ya kan? Naon? Ari agan alim mah cabok semua. Di doang dikit. Dieu pokoknya teh. Ayo heuleung. lebar. berarti naksir teteh Berarti ada main. Berarti aya main teh dina hatena. Ya kan? Aya saeutiknya. Lain setik deui jiga nama. Tong beja-beja sia. Heuleung. Era gua bantis. Geuleuh aing ngomong kitu. kumaha kasep Da lain kitu ah. Temen eta Kumaha lamun di bawah sare teh jadi deui jurig. wah cing percaya ka ibu nger Hah? teh Ya lamun kitu mah teu aya halanganana. Tah gitu kasep ogoh meureun. Ayo pecagan di sanak sare teh jadi langir. disingsiran wae Jeletot kana bohol nyocok. eta kok disingsiran wae Ah, limbu ah. nah Sieun jadi langir. Dan supaya mungun daikeun ka aing. Kumaha tah Kang? Alah. Atawa jadi komodo. Ujung ngawayang. Alah. Haji di mana ya? yakin hate hidup ayah hate kaya ya teh putri gelis kawanti-wanti eta teh terus sing madu trahing kusumah paribasana nger gerak tampi ku hidup cu Gan. Bisa Ya. ya. Bisa ya. Eta istri cenah siri heula. Nya. Tuluy. Lamun gugusina hideung da eta jurig keneh. Berarti camani itu teh. terus ide Hidung gugusina. Ya teu naon lamun kitu mah. Si ibu doa kitu. Ning aya urang euy hate. aya Alhamdulillah. aya kan berat kedah yakin kasep bakal nampi lamun eta nu tadi ieu Urang tadi mah tetempoanana salah meureun. Ya. Da yakin tadi mah teu da jurig. ya atuh lamun kitu mah carana bagja nu taya papadana kasep hayu urang ngariung gitu di sasaungan nger urang tepungkeun jeung lanceuk hidup jeung adi hidup Kan? Ya, aya sir. Wah, di beja-beja ka sia. Nah, sieun diintip. Ampun. Batu pasukan sadayana aya anu mulih. Yen Dewi Arimi leungitan perbilang tanpa kerana
Malaysia Ungaran 5 dugi kayu beja teh ka Karaton Nagara ka Prabu Arimba Sang Nalendra Prabu Arimba Doh barang ngadangu eta kejadian sedengkeun ieu teh adi anu dipikanya dipika deudeu beres. nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan Ya inge. duwi ka kursi kerajaan diawut-awut manghaneulkeun Dewi Arimi sampun masing pati teu makaning perlayat duka ka mana leosna jeung kumaha nasibna Doh beres. ngakidik ka iring pasukan aya tuturkeun kai Bima udah kaget udah ngajar di mana makhlukna itu di payung paling ditu Gusti ya Nyai Hidimbi Nyai Tuwa Kape hancur Gusti diuk sia yakin di paling dia Gusti ya Hati
waos kekerot soca bolotot bari beureum nawiskeun nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Walah. Woi, anu mana ngaran Bima kurang ajar. Dah. Tahu gitu kan tahu. Eta. Cing, hayang nyaho datang ka penai. Bari balikeun eta adi aing kurang ajar. Cing. Ansurkeun ku aing tempat. Hei, Wah, daya nu nyarios. Raka Prabu Nyai, Nanaonan gitu den neng kata. Sampurasun saha eta? tapi nada ngahaturkeun semasungkem ka Nyuk Raka Prabu Saya, Dah. saha? Saya. Nyi ieu teh salarasna mah Arimi. Nah, teori musuh ya. Mereka jebak dede. Alah, Mah iya teu mungkin cing dunungan aing jadi geulis kitu. Oh, meni jadi cantik. Saha? Arimi, Rayi Arimi Raka Prabu ieu Rayi. Itu teh Bima teh pisalakeun Nyai tong diganggu Kang. Nyaho aing teu wawuh jeung beungeut kieu. Teu lain ieu mah. Nyika Eta mah. Arimi dipangpengkeun ku Rakana. Dah. Untung ku Bima ditampan. Leres. Datan nirata ngademan pakuringan rana. Datan nirata ngademan pakuringan rana. Tidak bot. Anjir dulu etar. Lagi ya Lancukna dulu. Lah, naon? Untuk ka dia sia. Nah, urin. Cihi, ampun. Jaga diri deh. Tadi nyarane Kan kadea ulah dilawan agan bahaya. Wah. saha sia? nyarane. Aku Lakodara Bima. Cenah nyarane. Ini restoran namun gede badag. Wah, handarwan gitu mah. Ari eta anu tukang. Eta nu tukang. Bimut. Kaula bapana. Limus sakeureuh. Bapak naon? Iya. Bapak Tere. Bapak terek. Ngaran aja Imu sakeureuh. Yang subur. Lain jelema nu garela ini namanya. Teuing Nyarane. Ngaranna teh bener aja Bima, ya. Bener anu ngaroga hala adi aing. Nu bieu adi maneh teh. Lain sia. Bieu mah geulis gitu. Emangna aing teh mata naon? Puluhan tahun aing babarengan jeung adi aing piraku kalengitan beungeutna. tapi aku Hah? kesamaran. Yakin sabenerna eta teh adi anjeun lain. Dipasrahkeun adi aing nu teu dipasrahkeun modar sia bangsa mana sia? Aku saking astina. Ari eta nu tukang? Aku saking kubutuh. Ayang Lain minipi kageuleuheun eta jelema. tambah saurang. Maneh sama teh. Aing jadi goreng hate kieu ye ka eta jelema. Sana mah. Pada aku guru aing mah ulah goreng ka jelema teh. Tapi kageuleuheun. Pasrahkeun adi aing. Nu bieu belegug. Teu payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu giring di pamimpin. Mata peda kadulur sorangan teu wawuh. Bah, urang ajar di podaran sia ku aing lamun teu dipasahkeun adi aing. Buktikeun lamun aing di podaran. Wani marang aku. Ora wani dening ngapakulanang kulanang. Aduh Gusti tetega Gusti tetega salira aku begalan pati salira teh para naon para pangagung mararunyung paribawasna Sumohon. para narpati sararujud ka salira ampun Gusti abdi dianggap naon Hai. Sakali ieu mah aing dek jogo jeung ieu mangkeluk.
siapa urusan pribadi adik aing di Rogahala Kesinggungan. ayah saksina dulu adik aing nepikat di Tajong di kumaha bener satadina memang gitu tangening aku Ayeuna mah lain. ieu mah kieu we bilih teu persanten abdi saksi jan Naon Joko Longkong. Balungan tuh. Joko Longkong we tuh. wah abdi nyelak Aja di naon we. Dina akar cecenet. nyalak abdi teh tawar Bae antep ke turun sorangan. panuju sia coba-coba orang pada kopi galam pati kula jan cocok sesuatu jiga sia aduh teu saimbang Teh saimbang di awak oge atuh. Dina badan teu saimbang. teu saimbang dina awak oge dulu Lawakna ge wah. 10 genep ta eta simut ngalawan kereta api teh eta eta mayam menang atuh. Teuing kereta api. naon tulungan aing nyelak Eta tekena geus gede aduh coba Beri nulungan bukan jauh. ampun Mang Dawala abdi kabina-bina tingkau lageus teu di aku dulur kudu jadi lanceuk wah teu kieu kajadianana jang Pasti. Alah wah. lah naon bapak ngocehak teang sebisa nomor kosa Buku na bapak teh. Kosa tinggal juru. Buku bapak teh. saimbang palang siang deuleu ayana ampun teh sinaksenan para walau dia beratam tamas semaka Doh, ige. memang Bima teras-teras kaseret teras-terasan kaseret ku ieu Prabu Arimba Beres. tina teu saimbang nawak sedangkeun disapangkeun Bima teh jurang gawira anu lungkawing luar biasa ai dihanapna teh emal atuh kok kituna ieu Arimba bakating ku nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan Bima digabruk itu kayanana angin Bima rekat ngaragerakeun awakna ka handap Beres. atuh Prabu Arimba jadi leungiteun sasaran anu temahna ieu Arimba Saimbang. nya eta kana gawir anu sakitu lungkawing anu dihandapna mah ku kituna ieu Prabu Arimba Hingge. ngagejelik kana mah tur langsung ka handap mebes bakating ku berat-beratna Dah. anu temahna kaluar cai mungsrat buuk Arima duwi kabawa ku cai anu tarik di handap kaluhur kitu kayanana wah sorakeun dia Ya betul. ayo si Bima kapawa ku boe balat iya lah kan Wah, banyak. kelanan wala dia balad kelanan ulah da lain kasalahan Bima lain kasalahan Bima dengekeun ku ajeun eta mah kasalahan lanceuk ka ulah Wah. aduh Gusti teh jopot ka handap pot Wah. kan teh jok ka handap Tinggali ka handap ku akang. Wah. Weh. wow
ambak kok. Ya beda teuing. Sok paehan di paehan. Udah rek geus bulu karek kesentrungkeun waduh. Di papantas bernaya juri. Wah, baru tuh. Teu. Ngampu akang atuh. Berat kalau aing ti bebeut. Ada makan dorong atuh. Aduh. Teu rumasa aing mah hanteu. Da manehna ngagabruk. Aing mah nyalametkeun diri. Kan? Iya, mun ka ampul-ampulan gitu cai. Nya eta Bulu cai. Meureun asa kabukakeun teh teliang cai ti handap. Nya atuh. Bunga gejiligna Prabu Arim itu, waduh anjir buukna gan masih kana katinggal tuh. Meniri diaban kan. Iya, mebeskan beberek-bekan ongko. Oh. Luar biasa. Wah, bakal jadi sejarah ieu tempat ieu. Kitu Kang. Bakal datang pariwisata, wisatawan ti luar negara. Oh, nya Kang. Nyaan. Jadi tempat wisata juga mungkin. Iya, meureun anu disebut kali rambut teh ieu kan. Nya Kang. Nya, kali rambutan. Tangan kali rambut. kali rambutan deh ieu. Nulis saya akan Atawa kali merah gitu deh kan. Getih merah teh tadi nih. Oh tadi teh anu apa teh? Kali merah bersama. Ayo maju gitu. lain ku kompak nih kakak. Kompak. Atuh kayaan di Pringgandani jadi pro kontra. Teras-terasan ngadara remo anu simpati ka Arima, ngademo ka Arimi. Memang ngomong jelema, pajarkeun teh cenah ieu musuh ngadon dijieun salaki. Padahal eta teh yakin musuh satu kabuyutan. Kacamata politik nuduhna ka Arimi. Dah, beres. Pajarkeun teh cenah rek ngarebut ka kawasan lanceukna nitah batur. Walah. Rupa-rupa kejadian Ari di negara Pringgandani. Iya iya. Memang gitu. Anu akhirna tiasa rengse kulantaran nying hareup mayunan waktos anu lami. Dah, Sataun lamina beres. malih Arimi sasatina waktos ayeuna teh diangkat jadi ratu Pringgandani. Dah, iya iya. Malih nuju ka kandungan ayeuna. Ayeuna teh beres. Ibuna Pandawa Dewi Kuntilan Pandawa sadayana pamitan dek neraskeun lalampahan. Sasih-sasih lumampah yang sara apruk-aprukan itu kayana. Tuna lampah eta. Dah, iya iya. Beja yen Arima Raja Pringgandani sampun masing pati tumakaning perlaya. Iya iya. Ai baheulana teh Arima teh boga patalukan nyaeta Kalabaka. Beres. Ai Kalabaka teh raja Sela Bengkah. Kabukina teh jelema Wah, ya kanibal. Kukituna bisa eureun soteh ngakanan jelema ku ditalukeun anak ku Arima. Ayeuna Arima kabejakeun maot. Jadi kambuh deui ieu panyakit ngadaharan jelema. Beres. Kukituna kampung-kampung ayeuna diaprak dihakanan jelema ditewakan. Diranya. Beak jelema sasatoan. Beres. Kukituna aya hiji pandita Dah, anu ngajangjikeun dek mere sangu dua padati kalayan dirina sanggup dihakan denawa asa si Kalabaka ulah ngakan deui jelema pikeun nyalametkeun ieu pakampungan ieu panita Ijrapa teh berjibaku ngorbankeun dirina. dah, beres. Ayeuna lumampah disapengkeun putrana anu kakasih Herawan oge catrik-catrik anu nyeredkeun ieu padati ngirim sangu ka Kalabaka maksudna. Dah, beres. Jawan kalarun buru-buru bawa kasih.
saya nama sarang putra we anu bakal jadi si pejit si kalabaka ama ulah kasih hidup mah masih kene panjang lengkah panjang harapan tetega ninggal ama dihakan buta ama deh sabar tawakal Dan